Ada tuh kumaha bidan gini ulang. Kagetan ya pengennya bidan oge. Tadi si Parius ku bidan teh waktu karita karawat dapat uangan. Bidan ka dieu teh terus dan teu mules teh kan terus teu pembukaan sekolah. Dongkap bidan teh terus pembukaan lengkap. Oh, jadi sebat mila di bidan oge atau mules teras-terasan gitu bade lahir menanya. Ya dongkap karena aya anu Itu di eta. Tapi matos aya nuju aya di dieu. Itu di nonton jadi tunjuk yang tadi video. Karena nyeri raja betul. Emot kadinya terus ya tiba-tiba patuangan ngageungan subhanallah. Nelpon we ka Uwa. Teh tadi janten padodah ningalikeun nuju ngagungan teh naringalikeun araya. Jantan kitu terus merah gitu nya. Ngama eta nya teh anu video gitu. Nya jantan siga balon ditiup pangintennya beki ngageungan teh kitu. Tapi ngempes deui. Oh kempes. Kebarang kali Ya Allah. Sabarang kali teh kami nuju kempes. Ieu teh ngali nyeri teh ageungan. Karena mastaka. Mulai kan saudara karaos aya semacam angin gitu lebet. Henteu sanes kos angin kos aya nu lebet kos sagung peureum. Karaos det kitu nya. Kaluhur teh gitu tina kalawangan. Masya Allah. Tapi perut teh dah gitu kan uan ngalikeun wadoh ieu teh da geuneuh hidung kos anu kenging nunggulan. La ilaha illallah. Ieu teh si perut. Mulai ti karaos aya lebet teh dugi ka ieu teh sawarami. Sajam Proses nanti mung sajam teh tinggal witan lebet dugi ka kaluar deui. di kakak luar Panginten negeri. Jago tuh normal. Panginten ku bidan ge hampir teu kasampak panginten ibunya. Ari ka kubidan mah kasampang mung eta we ngan anak alat. Oh gitu. Udah kawin pada Mario sungkul kawin pangintennya. Dede. Wih itu posyandu. Itu posyandu. Agung. Ngagapeur we. Papira. Tos sabak. Ada kamu naon? Jantan ayeuna teh teu aya ramana teh da papira. Namanya CFI da. Ayeuna rawan. Tapi teu acan dong ka kodi. Kosan teu acan caurna nuju ribu di sawah. Ya Orang mana? Orang Agra. Karena mah nuju ribu. Malah jadi bingung. Kan dikantunkeun patuangan notepad meureunnya. Teh kan Terus pas sasian langsung tuh penonton. Terus saya bidan Mereng. Kamari keping dua. nah mau ieu ka AA Uyut. Nya ieu teh uyut kan. Sadar mah. Oh nya. Jantan si Neng ieu bayi ka AA teh uyut. Ka itu bau. Tak kene ya. Tak kene. Ari nen ayeuna kumaha? Dan emang teu ieu teh lepet. Ayeuna kita bareng-bareng. Teu bareng-bareng ayeuna kita can bareng. Tapi aya rembas ayeuna teh. Aya rembas da kawin kan deui na ge masih kan lepet teh aya naon. Teu bekah-bekah pangintennya. Mau ayeuna mah dihinen sama jantan aya rembas.